Jago urang menang. Allahu Akbar. Beres Haji Kohar. Kang Haji. Aduh, luar biasa ya tanya pang soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong meureun kana. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akan lompat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ye noh resepi. Akang mah tibu budak teh raja gelut teh. Resep. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bae aja. Ah, jago silat. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontor ka dieu cokot teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Rat. Tuh. Ya. Itulah lajuanan. Ayo. Waduh. Luar biasa jago saya marah. Wah, oi. Cing pecakan. Hidup jago, hidup. Hidup, jago hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup. Hidup Haji ya. Hidup jago. Walah. Cing, ya kumaha teh? Halangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji ah, damang. Saya nami teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. Saha punten deh ya. Iya ngiring di dieu. Aduh, rewat dong teh ieu. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dume aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisa jadi pasea aja. Baik gitu wae. Pas lami Kang Haji nonton. Wah, lami ya di kawit Kang Haji wah. Teu riren unggah dinten. Teu rire ja. Bisa mingguan di dieu maneh. Alhamdulillah. Neme mulih kamari Haji teh. Bos, boboh Kang. Kang Haji mau tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Oh. Haji naon cenah. Deuk ka Haji Sari. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mah itu. Gitu ulah demi Allah ya. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na kusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Sikap baik kan udah jadi sikap. Suwe katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu asa ku ucing ya.
Kira aku aing kudu ngamuk di dia. Raka-raka kegodek di jelema ieu. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuning dia. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Rira. Dia. Anu leres. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nu bisa kieu. Haji, lain pika kitu. Aya di akang aya kene. Itu Priyogi berhiji. Ngan di itu mau korma ngora, di akang ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah.